Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh hanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anuka 24 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngara teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anuka 24. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tas. Nah, anjeun bisa teu nyaho kitu. Apanan anjeun teh mibanda ajian panarawangan anu lain handap-handap tingkatanana. Nah, teu dipetakeun kitu eta ajian. Pikeun noropong ngeunaan saha-sahana manusia anu jadi ahli waris ilmu nasi kuncung Razeda. Cek Prabu Giliwesi ngarasa kaheranan. Cek pikirna asa piraku kirangga setan nepi ka teu bisa nganyahoankeun hal sarupa kitu anu bisa disebutkeun lain hal anu hese. Geus bisa kateguh disanggalna ku kula oge wesi. Anjeun pasti bakal nyarita kitu. Tapi lamun kula kudu balaka. Sabenerna lain teu dipetakeun eta ilmu ku kula oge. Ilmu panarawangan anu geus kacangking ku diri kula geus dipetakeun. Tapi lebeng taya gambaran naon-naon. Poek merdong beroning aya gambaran anu eces atawa buleud. Istilahna teu gepeng-gepeng acan, eueuh kalemeng-kalemeng na acan. Kitu tawesi. Ari pelebah dinya nama kula oge ngaku
kana kalinuhwean ilmu anu aya di dirina si Kunjung. Mataku kula teu bisa katembus oge. Tangtu eta teh dihalangan ku pepinding gaib. Sehingga kula teu bisa nempo tur awas ka manusia anu geus jadi pawaris ilmu ti si Kunjung. Ceuk Kirangga Seta ngajentrekeun. Kula jadi banazaran Razeda. Kumaha lamun kukula rek dipecahkan pikeun ngimbleng ngeunaan zaman usana. Anu kiwari jadi pawaris ilmu pandamuna si Kunjung. Kumaha Razeda? Nya bau teh teuing. Nya syukur-syukur oge ku anjeun mah bisa katempo. Besi. Ceuk Kirangga Seta rada cangcaya. Sabab ceuk pamikirna sarua ku Prabu Giliwesi oge moal katembus. Kulantaran ilmu pangabisan nu aya dina diri Prabu Giliwesi oge sababad satanding jeung ilmu nu kacangking ku dirina. Malahan leuwih unggul manehna lamun seug diadukeun mah jeung Prabu Giliwesi. Anu saterusna harita keneh Prabu Giliwesi amitan heula ka Prabu Ranggaseta, kapunten ka Ki Ranggaseta. Sajametakeun ilmu panaroponganana sakumaha anu dicaritakeunana tadi. Harita Prabu Giliwesi geus aya di kamar panyepenanana. Dina luhureun Alketip anu ditaretes ku emas berlian anu harurung harerang. Manehna diuksila sidakep sinuku tunggal. Dua dampal sukuna dirapatkeun luhureun lahunanana. Dua dampal leungeunna direkepkeun di luhureun sirah. Bibirna katempo kunyam-kunyem gegerenyeman mapatkeun ilmu panemu jampe pamakena. Lumayan lila Prabu Giliwesi ngalakukeun kituna teh. Nepi ka aya meureun kana sajamna leuwih. Ki Ranggaseta oge ngarasa cangkel nu nungguan di luar. Dina panaropongan batin Prabu Giliwesi. Weleh eueuh kelemeng-kelemeng nanaon. Ukur poek ngableg-beg taya katerangan anu jelas ngeunaan saha jalma nu dijadikeun pawaris ilmu kalinuhunganana teh Eyang Kunjung. Anu pamustunganana harita Prabu Giliwesi ngudar silana lugai tina mujasmedina. Brai panona beunta. Bener ceuk Ki Raseta. Memang heze pikeun ditembusna. Tibatan bisa nenjo. Kala hulu aing anu jadi berat. Lieur, aduh. Cek Prabu Giliwesi ngagerendeng. Aing banazaran. Ku ngaing rek dicobaan sagali deui. Hep, rakatak, rakatak. Dua dampal leungeun Prabu Giliwesi pating rakatak. Cing cirining keur ngalirkeun tanaga jero kana kadua dampal leungeunna. Lumayan lila deui wae ngalakukeun kituna teh. Anu pamustunganana brai breh katenjo ku panon batina. Aya hiji jirim hideung-hideung kokolebatan hareupeunana. Prabu Giliwesi leuwih ningkatkeun deui pangawasana. Hayang leuwih eces kana rupa jirim anu saolah-olah ngalangkang dina kongkolak panonna. Tapi belesat ieu des-des ulah. Nyaho-nyaho tina jirim hideung-hideung teh aya cahaya pating belesat anu langsung nembrag kana dadana. Prabu Giliwesi nepi ka ngagoak bari jeung kontan ngajengkang badanna ka tukang.
dadana karasa nyeri jeung sesak lir katiban batu nu beratna ratusan kati. Les jirim hideung-hideung teh ngiles tina panenjona Prabu Giliwesi. Waduh, kurang ngajar. Ngabohan ta si wawalag teh kang aing. Ari sugan ngaing moal nyerang secara ngadadak. Prabu Giliwesi kutuk kendang bari nguniang hudang curung kunung nangtung terus lempang keluar ti kamar panyepenanana muru nyamperkeun deui ka Kirangga Seta anu harita keur mencrong ka manehna. Aya naon tadi teh Wesi mending ngagedebut ngagoak jika aya sora barang berat anu lagrak di para geuning Wesi, cek Kirangga Seta bari anggar mencerong kana beungeut Prabu Giliwesi anu keur sungar sengir nahan ka nyeri. Lain aya nu ragrag ti para Raseda tapi awak kula anu ti bebeut kana ubin. Aduh, ieu dada mani eungap kieu. Kurang ngajar pisan teh manusia kajajaden teh teu kanyawan ujug-ujug narajang ka kula. Ari rek diwales kala langsung ngilas. Dasar manusia licik, manusia kajajaden teh Raseda, cek Prabu Giliwesi nyarita nama tak teu kahartieun ku Kirangga Seta. Na maksudna kumaha Wesi? Saha nu geus ngabongohan narajang sacara demit ka anjeun teh Wesi? Nyasa deui atuh. Pastina si Kuncung. Nalika kula nyoba norobong, mimitina mah taya gambaran naon-naon. Sarua we jeung anu dicaritakeun tadi ku anjeun teh. Poek teka deuluna naon. Ngan kula ngarasa penasaran terus nyobaan deui. Na atuh ari jelagedeg teh katenjo aya jirim anu make papakean sagala hideung. Sabot kula meleng na belesat teh aya nu ngabelesat numbrag pisan kana dada gaula. Tah kitu Raseda. Nepi ka ngakibatkeun kula ngajengkang kana ubin, cek Prabu Giliwesi ngajelaskeun ka Kirangga Seta. Bisa jadi memang moal saha deui nu tadi narajang ka anjeun teh Wesi. Nilikana papakeana nu sing sarua hideung. Nya pasti si Kuncung eta. Alah. Si Kuncung eta teh anu nembongan ka anjeun. Leuh make jeung nempokeun jirim sagala geuning ka anjeun mah. Da ka kula mah boro-boro. Ceuk tadi teh poek we jika nu ngahaja teu hayang adu hareupan jeung kula. Terus kumaha atuh ari geus kieu Raseda? Da perlu minta tulung tur minang saraya kaki Jambrong, cek Prabu Giliwesi minta kamandang ti Kirangga Seta. Sajongjongan Kirangga Seta teu akang ngajawab kana pananya Prabu Giliwesi. Kalah leng ngahuleng jiga aya anu keur dipikiran. Atuh pok Prabu Giliwesi nyarita deui. Na geuning kala ngahuleng Raseda. Na mikiran naon deui ngilaing. Nya geus we mending bebeja langsung ka Ki Jambrong. Pasti moal aya nu hese pikeun Ki Jambrong mah. Cek paribasana najan nyumput tina lak-lakan naga oge. Tindang tu
bakal kapaluru eta manusia nu ngawaris ilmu si kuncung teh Razeda. Cek Prabu Giliwesi ngayakinkeun ka Kirangga Seta. Atuh ari kitu mah kapaksa kula kudu muntang tulung minang saraya ka Ki Guru Jambrong. Ngan lain ngandung arti kula jeung katut anak incu kula kateter jajatet katiti pangarti ku si kuncung jeung manusia-manusia tau narima pangwaris ilmu ti manehna. Ieu mah dewek kaya nganyahunkeun we wungkul sasana we keturunan anu ngawaris ilmu si kuncung kitu da Wesi. Cek Kirangga Seta antukna nyaluyuan kana kamandang ti Prabu Giliwesi. Ari nu katelah Ki Jambrong teh nyaeta mangrupakeun makhluk satengah siluman satengah manusia. Ki Jambrong teh salah saurang guruna Kirangga Seta oge guruna Prabu Giliwesi. Sabab ari Kirangga Seta mah henteu ka saurang guguruna teh. Seperti nu geus dicaritakeun ti heula. Apanan jeung Eyang Kuncung oge masih sabatur sapa guron tapi lain Ki Jombang guruna eta mah. Ari guru anu sapaguron jeung Eyang Kuncung mah lain ti aliran bangsa siluman tapi ti aliran manusia biasa. Ngan cicingna ayeuna mah teuing di mana engke oge pasti bakal kaguar. Saenggeus kitu mah terus Prabu Giliwesi nyalukan ka salah saurang ponggawa anu harita keur jaga di hareupeun karaton. Ponggawa gadieu, cek Prabu Giliwesi ngagupayan ka ponggawa anu keur ngajanteng di hareupeun lawang karaton. Eta ponggawa teu sirikna ti buburanjat bari terus deku dibarengan jeung nyembah. Pok nyarita pok eta ponggawa nu geus aya di hareupeun Prabu Giliwesi teh nyarita. Ojok sumangga Gusti Raja, jisim abdi nyanggakeun sembah pangabaktos kapayuneun dampal Gusti Sun. Cek si ponggawa kituna teh nepi ka teu sirikna totonggengan bakal tingku ajrih kudu jadi rajana. Sembah pangabakti anjeun ditarima ku kula deuleuh ponggawa. Kula rek mere tugas ke anjeun. Ayeuna kene wayana susulan Kipatih ka kapatihanana. Bejakeun ka dieu kitu cek kula. Ayeuna pisan. Ojok sumangga Gusti. Ayeuna pisan pidawuh Gusti sajadi jalankeun. Amit mungkur Gusti. Sanggeus sabaraha kali nyembah terus weh eta punggawa teh ngesod mundur ti hareupeun rajana. Saterusna manehna kaluar ti karaton kebat muru ka tempat patihna Prabu Giliwesi. Teu sabaraha lila oge si punggawa geus ngurunyung deui datang bari ngiringkeun saurang makhluk anu dedeg pangadegna tur rupana teu beda jeung Prabu Giliwesi. Ngan ieu mah mahkotana dina tarangna rada leutik. Teu gede jeung teu moncorong jiga mahkota nu aya dina tarang Prabu Giliwesi. Nyaeta pisan patih kerajaan siluman genderuwo nu katelahna Kipatih Gili Bajra. Aya pikersaeun daun pangna jisim abdi diondang lain mangsa diangkir lain wanci Gusti Raja. Oge satu acana jisim abdi saja nyanggakeun heula sembah pangabaktos kapayuneun salira Gusti Raja miwah kakersana
Kirangga Seta Sun. Cenah cek Kipatih Gili Bajra bari nyembah ka Prabu Giliwesi jeung ka Kirangga Seta. Sanajan manehna kasebut papatih karajaan, tapi dah hormat pisan ka Kirangga Seta mah. Manehna apal yen Kirangga Seta teh sobat dalitna Prabu Giliwesi. Ditarimba pisan sembah pangabakti anjeun teh bati. Sok diugeula di dinya. Kula rek aya piomongan ka anjeun bati. Ujuk sumangga Gusti. Cek Kipatih bari gek diuk dina kursi nu aya di hareupeun Prabu Giliwesi. Kukula oge ditarima pisan sembah pangabakti anjeun Kipatih. Kumaha kayan nagara di dereget ayeuna, aman atawa henteu? Cek Kirangga Seta rada basa-basi heula ka Kipatih Gili Braja teh. Hatur nuhun Kirangga. Alhamdulillah dina danget ayeuna mah aya hibar pangdoa. Sakumna rakyat kerajaan aya dina kasugihan tur kawaluyan. Murah sandang, murah pangan, enteng papan. Patani sarugih mukti nu daragang sararenang. Kaum buruh henteu ripuh. Ngan anu ngadongengna angger kene we ieu teh teu boga duit. Da sabab eueuh anu meuli kaos daganganana. Nya syukur atuh lamun kitu mah. Kula oge milu bunga ngadengena ari kitu mah Kipatih. Teu cara di nagara kaula, nagara manusia. Boro-boro kamurah sandang murah pangan. Beki dieu teh asa beuki seuseut we usaha kanana we oge. Tapi keun bae ketang da meureun geus kitu kuduna. Memangna naon kitu anu kejadian di nagara Manuza Kirangga Seta? Biasa di negara kaula mah kena ku basa saderka 1000 liter naik sado dicepretan. Merdeka tambah modern, rakyat bodoh acak-acakan aut-autan. Melak jaat dina sumur, rakyat malarat pejabat subur. Tapi pikeun kulama salaku rakyat biasa leuwih milih jalan kaki daripada naik mercy hasil nyuri dan korupsi. Sumuhun ki. Tos terang atuh jisim abdi oge palebadinya nama. Memang kitu pisan kehidupan manusia mah. Nyacing salabar we karahayat jeung ka masyarakat nagi. Geus, ulah sok teuing kaluar tina jalur Kipatih. Ulah jauh teuing ngawadulna ngadongeng teh. Jadi kieu Kipatih, pangna kula ngondang anjeun ka karaton teh. Tayalian kula teh aya caritakeun ka anjeun Kipatih. Cek Prabu Giliwesi mengkolkeun deui omongan. Aya picareoseun naon teh ya Gusti Raja? Mangga geura sanggemkeun ka jisim abdi ayeuna kene. Tangtos ku jisim abdi oge bakal diragapkeun Sun. Kieu Kipatih, kula derek nitip ieu kerajaan ka anjeun. Sebab kula rek jengkar heula di karaton.
kulantaran aya urusan anu kalintang penting. Keun bae teu kudu hayang nyaho ngeunaan maksud jeung urusan mah. Ari waktuna ayeuna pisan kula rek mangkat. Kumaha lamun kitu? Nasagup atawa henteu Ki Bati? Cek Prabu Giliwesi langsung kana pamaksudanana teu malapah gedang heula. Sanggem Gusti Raja. Manawi bade jengkar ka mana kitu Gusti Raja teh? Cek Kipati angger we kepo. Sakitu cek rajana ulah hayang nyaho oge angger nanyakeun. Anjeun mah boga ceuli teu dipake ngadenge nu bener geuning Pati. Boga otak teu dipake mikir anu wijaksana. Pancek kula tadi kumaha ulah hayang nyaho ngeunaan rek naon-naon nama. Ngeunaan maksud jeung tujuanana anjeun mah teu perlu nyaho deuleu Ki Bati. Nu kudu dilakukeun ku anjeun mah nyaeta ngajalankeun roda pamarentahan anu geus dititipkeun ku kula ka anjeun tadi Ki Bati. Cek Prabu Giliwesi rada morotot ka patihna. Aduh, atur pangapunten, punten pisan Gusti Raja. Aduh, subuhun, mangga Gusti Raja. Tangtos, naon rupa titah parentah ti salira baris dijalankeun ku jisim abdi. Naon nu disanggemkeun tadi ku Gusti Raja ku abdi diestaukeun. Tapi ieu mah jisim abdi hoyong terang wungkul. Bade sabaraha lami jengkarna Gusti Raja dugi kamulih deui ka ieu karajaan sun. Cek Kipati ngawani-wani maneh tumanya. Da teu kuat ku panasaran hayang boga kapastian. Ngeunaan sabaraha poe atawa sabaraha minggu jeung sabaraha bulan mah kula oge can bisa nangtukeun Ki Pati. Pokona tugas anjeun mah ngurus ieu kerajaan salila kula jengkar ti karaton. Geus, ulah nanya deui. Ayeuna keneh kula jeung kira seta rek miang Pati. Geus nyarita kitu mah terus weh Prabu Giliwesi turun tina kursi karajaanana. Laju kaluar ti karaton. Dituturkeun ku Kirangga Seta. Satuluyna maranehna laleumpang teuing rek ka mana nu ditujuna. Ari Kipati Gili Bajra sajongjongan ukur colohok ngembang kadu. Teu ngarti jeung heran ku sikap rajana anu ngadadak jiga kitu. Tapi nu saterusna manehna sadar kana tugas anu diemban ku dirina. Nyatana kudu ngurus kerajaan salila rajana can mulang ti panyabaanana. Sedangkeun Prabu Giliwesi jeung Kirangga Seta anu keur lumampah bubuhan maranehna duaan mah lain manusia anu subung ku ilmu sudah ku pangabisa. Dari Prabu Giliwesi mah lain manusia ketang. Nya maksude duanana mibanda kalungan ilmu anu susah pitandingeunana. Jadi dina waktu anu ngan sakolepat oge maranehna geus anjog ka hareupeun tempat anu ditujuna. Nyatana hiji wangunan imah anu ngan ukur dijieun tina batu-batu nu galede anu ditumpuk-tumpuk teu beda we saperti candi gambaranana mah. Ukuran eta wangunan henteu gede atawa henteu lega. Kurang leuwih asup 4 urangeun. Legana eta wangunan anu jiga candi teh ngan ukur sauten. Kirangga Seta jeung Prabu Giliwesi sakadapan mah ukur pating jarantang di luar jiga nu asa-asa rek arasup teh. Tapi antuk nama kojengkang. Kirangga Seta ngojengkang ngadeukeutan lawang eta wangunan.
atuh Prabu Giliwesi oge nuturkeun ti tukang lalaunan. Barang kira-kira salengkah deui kana lawang. Nah atuh berai lawang wangunan teh jadi muka ku sorangan. Nalika eta lawang wangunan muka ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.